Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di dapur Ceu Ikoh. Pemirsa, ayeuna abdi nuju di ieu yeuh. Di mana ieu teh? Di kebon Ceu Ikoh. Pemirsa, Ceu Ikoh bade masak ieu tah. Hulu domba, lain hulu domba atuh. Naon? Mastaka domba, kumaha lah. Oh, eta teh dibeuleum heula bade di naon? Di sop. Kurang di sop weh. Bae di sop cenah pemirsa, tapi kudu dibeuleum heula ameh teu hanyirnya cenah. Lain masalah kitu pan buluan, buluna kudu di eta heula dibeuleum heula pan kameh tinggal ngerok. Anu kerok mah keluar nomor. Bulu nang di mana eta, Cek? Biasa gratisan ece mah nya kumaha eta tuh nanti ece mah halus milik aya wae nu masihan no. Masihan siga lebaran haji wae nya itu eta aya nu eka. Terus ka ece teh mere ieu cenah. Kumaha Ceu Ikoh cenah rek diuruskeun moal. Nya arek atuh cenah. Lumayan aya ieu nanti bahan. Alhamdulillah nya cenah. Nya ece mah halus milik. Cek eta nyengir ngajak seuri ka Ece. Cek eta aya jeroanna ongkoh geuning ya. Nya campur nong aya jeroan, aya nanti aya dagingna. Bager-bagerna ka Ece ini komplit masihan teh aya tulang tuh. Cokor ge aya nong ke urang di eta deui, di naon dibeuleum heula. Ieu teh kan caritana rek di sop nya cenah. Di sop, mohon sok atuh ayeuna sebatkeun heula eta na. Bumbu-bumbuna tah ieu bawang beureum, bawang bodas, jahe, aya cengek, jeruk nipis, tomat, daun jeruk, daun saledri, daun bawang, sareng ieu aya naon teh sereh, salam. Ieu mah bumbuna komplit sih nong. Di sop oge soalna kan ame entong bau domba gitu. Pedas namana sok nu make pedas poho uyah jeung pedas nih can. Masako biasa Cek buru cokot. Tah ieu nong sareng uyah nya pemirsa hilap abdi nembe teh. Sareng ieu ya pedas. Sareng ieu tong hilap penyedapna masako rasa daging. Ceun nu direndos eta naon wae kan rek dibedakeun tadi dipisahkeun. Ieu pedas nya. Terus bawang beureum, bawang bodas sareng jahe nong. Terus eta nya eta unggul cengek mah disik-sik meureun. Dewe eta mah jang ieu jang naon jang sambal we lah. Meh seger. Sip. Cek eta ngabeuleumna tadi anggeus kitu can oge lain. Teu nae ece aya asisten kalem. Oh boga asisten aya nama. Nya boga tuh da ece mah YouTuber pan. Geuleuh teuing aing dulu. Oh itu pemirsa anak buah Ceu Ikoh teh. Coy. Anak buah Ceu Ikoh coy. Oh, engke mun hasil jadi dibagi tilu meureun nya nong. Jeung budak eta teh. Baju beureum. Oh, teuing saham eta teh da. Tempokeun we ka Ece teh minta tanda tangan cenah Ceu Ikoh cenah. Abdi teh panggemar. Ceuk Ece teh antong tanda tangan ieu we pangmeuleumkeun hulu domba ceuk Ece teh kitu. Oh, eta sampeana Cek. Nuhun. Sampean domba. Kan aneh sia nong. Apaan domba teh meureun nya? Sukuna teh 4, da ieu mah ya 3 aneh. Nah, hiji deui ka mana? Teuing aneh da jigana mah meureun eueuh hiji sukuna. Lompat meureunan. Heeh. Tah ieu nong jeung ieuna. Tah naon? Ece mah dibere ieuna cenah kop cenah. Gas kene. Yang di kulian barapu Ceu Ikoh. Sarah. Ceu Ikoh akrab euy jeung anak buahna. Yang akrab atuh kudu aya nu mantuannya Ceu namanya. Nya alhamdulillah. Kebenaran keur libur cenah nong. Ieu keur ieu ngarecah, heeh ngarecah. Ngarecah hulu. Duh, hulu aja lain. Keur ngamutilasi.
cayan deh cek. Sok. Sing bersih cek kupiak. Ya tuh. Itu mah cara jorok itu. Sok berenang cayan deh, setik deh. Nah pemirsa, iya nu tadi daging isi kepala domba tadi kos kieu jadi tos nang nyeretannya cenah. Nya tos direcah, tos dikumbah bersih teh. Pokona mah. Kasak kieu urang di kulub heula nong. Jadi jikeun tuh jeung daging nu itu nya, ieu tah, nyaa eta tah. Tah. Heeh, ieu dagingna. Ayeuna kulub heula ceuk, nya urang kulub. Aceuk sok terus ngagolak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira nong kira. Lain nong. Ada cek kana leungeun tah. Oh, ieu marung ceratan kieu. Kira Kak. Ya, nong kali nong. Panas cek. Oh, marung ceratan ya. Ieu direbus heula nya etana. Dagingna teh tukang odading. Liwat. Bae nong. Tak. Nong hayang. Sayang ku cepang meserkeun. Keda ieu mah bisi lila kene. Wah, nungguan ieu. Cekan ieu teh sameme di sop teh digodogkeun heula tah. Sabaraha lila ngagodogna ieu? Ah, paling ge 5 menit. Ieu mah kan ke dipiceun caina teh nya. Kayak ngagodog teh dipiceun tah. Karek urang ngagolakeun deui cai namanya dipasak di sop gitu. Ieu mah dipiceun naon? Supaya naon? Metong bau apa kumaha? Nya ece mah kan eta non ece mah darah tinggi ulah ieu teuing we nya geus tong ngadahar darah tinggi mah beda hayang atuh nong kali-kali mumpung aya nu mere da meuli matara daripada darah tinggi bahaya. Wah ece mah geus eta pan mentak ku ece di salaman oge pan mentong ieu teuing cenah ai salam sok eta keun yang darah tinggi kitu nong teu nyaho heueuh meureun ece mah sok sadenge-denge heueuh wae kita tos ngagolak eta kumaha nyamta surang pareman heula nong urang diangkat piceun caina gitu ke ganti deui masak numiskeun heula bumbu cek nya tos we tong seueur teuing pemirsa bumbu nu tos dihaluskeun teh nya ayeuna ditumis. Daun naon eta cek? Daun jeruk. Kayak daun salam. Garing salam oge. Hanya entong nu baseuh justru sebenarnya mah kudu nama cenah nu rada garing saeutik gitu. Dina digodogkeun deui cek. Nya kan ayeuna mah disopkeunana ayeuna. Terus ngagolak we langsung beres we deui. Menang ngagodog tadi tehnya digodog deui geuna. Ngagodog teh piceun caina. Godog deui we ayeuna teh. Bari dibumbuan gitu. Ceu ieu mah domba teh sateu bau teuing nya. Henteu ieu mah berarti bisa anong mencitay teh. Oh nya ngaruh kitu. Cenah cek batur ece ge lamun anu bau cenah sok aya nu bau teh meureun teuing kumaha teh teu apal ece ge. Aya jampena sigana nya. Nya jiga mah naon teh sembarangan tuh nong. Siga ece ge kieu ge teu sembarangan ece teh masak teh. Goloh teh. Bumbuna cek eta. Siap. Nu tadi menang numiskeun teh pemirsa. Ece miluan eta we master chef teh. Oh master chef. Heeh. Ece teh ngefans lah kitu-kitu ge ka eta tah naon teh saha. Ka Chef Juna digoloh teh nyaho nya kan nu ganteng mah. Aya nyaho teh ece ge teu buta. Arti dina master chef masuk juga nu saeutik da tarasa panci kieu ceu. Saareutik paling ge sasendok meureun. Ece mah porsina jumbo wae nong lamun masak teh ece mah tara kira-kira mun angeunna asem ieu ece mah caina 2 gayung gitu. Karunya Chef Junana meureunnan wargeun pisan ngasaan teh. Hanya kendaeda yang penting mah enak cek Chef Juna ge cenah teu kudu gagayaan rupa-rupa naon yang penting mah kan enak dimakan gitu tah masuk ke lidah orang teh gitu. Oh. Tapi ketang nu chef-chef nu eta mah nya ngasaan teh tara lobanya cenah nya.
saeutik kitu teh teh jiga euceum dipot samangkok ngasaan teh. Oh, no, Sapiring mah kurang teu. ngasaan mah lain. Asa koneng, asa kote. Rasa daging, gimana lain? Eta mah nong kamerana sing bener atuh. Daging naon sapi? Nya daging sapi. Ikan domba meureun pasea. Yes, nong emang aya kitu nu rasa daging domba. Eueuh, Emang kakak. ceburu naon deui? Kayak ulah tuh nong sabar meni, ampun si nong. Ieu tah sayurana. Bawang daun, tomat. Iya ya, nanti daun seledri teh. Tadi disesakeun jang naon? Biasa. Yang Yang hiasan eueuh sok rupa-rupa. ai di naon eta pantau nong. Angin meureun. Jika anu ngajingkang. Oh, bae lah. Digana domba nyuruduk sa. Heeh, mun rohna. Waktuna penyajian. Sabaraha menit deui nong waktuna. Tigeula buru ceu ya. 2 menit deui. Lu kumaha tuh kayak heula no? Lu can beres yeuh. Ieu teh keur pemirsa jang di eta cenah. Diajar naon teh no? Yang miluan master chef. Keur latihan cenah. Amne asa ka alemnya pemirsa sok loba cetak ceu iko. Wow, ceu meni warna-warni kitu nya. Mantap. Ya hirup euceu penuh warna. Sok jadi curhat dang keteh. Ceu hayu urang mantap heula. Mantap, Mantap. mantap. Ayo ceu sangguan. Ayo. Kira nong inam jerukan heula. Seger eta pemirsa. Mantap. Bismillah heula nong. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan main bak wae.